Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinten ieu abdi tiasa ngawartosan ngeunaan cara nyegah virus corona. Nu kahiji ngumbah leungeun. Ngumbah leungeun ada sababaraha tahapan. Tahapannya cekidot. Nu kahiji ngabasuh telapak tangan. Kedua, ngabasuh punggung tangan. Ketiga, ngabasuh sela-sela jari. Nu keempat, gerakan mengunci. Nu kalima, ngabasuh ke air. Nah, sakitu wae cara ngumbah leungeun. Oke. Nu kahiji geus, sekarang nu kedua ngajaga kekebalan tubuh awak kudahar makanan nu sae yang baik, seperti buah jeung sayuran, jeung berolahraga secara teratur. Contohnya kumaha? Silakan. Oke. Orang ieu pasti bakal kebal. Soalnya geus makan buah. Nu kadua geus, sekarang nu katilu jaga jarakna sareng nurangan kontak sareng jalmi anu ngidap corona. Contohna seperti berikut. Ieu contoh dari cara nu katilu, selalu ngajaga jarak dengan orang. Sekian cara nu bisa abdi jeung teman abdi sampaikan. Kurang lebihna mohon dimaafkeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sabrek.